Cek cek. Ya, jadi ayeuna lur urang teh geus meuli gitar. Walaupun gitar murah sih abal-abalnya. Nu penting bete teuing di kosannya. Ayeuna urang rek nyoba ngagitar karena urang pas di harita pernah diajar ukulele bareng Erdi Slow. Jadi ayeuna wang nyobaan heula ieu. Kumaha sih? Apakah masih bisa atau memang teu bisa? Kuy ah. Di saat ku terjatuh. Anjir. Ulang. Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Di saat ku bahagia, semua mendekat. Di saat ku terluka, kamu setia. Menangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang. Alah anjir. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Biarkan teruskan terbang, melayang-layang di awan. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang, menggapai bintang. Ini kenapa ya? Nah, jadi gitu lur. Jadi orang lumayan bisa dan nana ge kudu diajarnya tim mimiti ieu ge kudu diajar tim mimiti lahir orang bisa ngomong mimi bapak diajar. Jadi buat kalian ngomen so bisa da emang orang mah keur diajarnya. Soalna can ahli teuing siga anu lain. Pokoknya segitu bae video ayeuna. Next kayak gigitaran di make lagu nu lain. Oke? Hatur nuhun dan terima kasih.